Assalamualaikum, Sampurasun, Alhamdulillah, mitra sadayana, tepang di sareng simkuring, Sukiwa palawargi, dinten ayeuna simkuring bade nyuguhkeun acara dongeng saka camplung, para mitra sadayana, serta acan dikawitan, diantos subscribe sareng like na palawargi, supados teu nyong corong teuing kana waktos. Mangga atuh dangukeun wae dongengna, mugi Koceak channel ieu tiasa nyugemakeun ka para mitra sadayana. Channel ieu etang-etang hiburan pamebrah manah para mitra sadayana. Ka palawargi Koceak anu di mana wae linggihna, mugi urang sadayana dipasihan paparinan kesehatan, tur digampilkeun segala urusan-urusanna. Mangga nyanggakeun dongengna, wilujeng ngadangukeun. Mah nyaeta Nini Uban. Pangna dingarana Nini Uban teh dumeh buukna geus bodas kabeh. Ngan kulantaran hayang katempo modis, antukna buukna disemir beureum. Tapi nya kitu, najan katempo modis oge, ari kana sisig mah manehna teh tara tinggalin. Kaum lalaki manula anu ngariung manehna harita teh aya Aki Rayud, Aki Ganteng, jeung Bahrowi. Tiluanana oge sarua pada hayang jadi perhatian Nini Uban. Kadenge harita anu ti heula nyarita teh Aki Rayud. Wah, teteh lah, Nini Uban mah nyaho we kana selera dewek. Suuk deh mani baradag kieu. Ngasaan heula nya hayang nyaho ngeunah henteuna. Gampang meuli mah engke we lamun geus wanag. Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, Nini Uban teh keheul. Ki Rayud, tita tadi di Bandungan ku dewek. Si laing mah ngan ngasaan bae. Narek iraha meulina tuh. Sabenerna si laing teh boga duitan teu. Ari kira-kira boke mah tong diuk di dia. Tuh pindah ka itu ka tukangan panggung. Aki Rayud dikitukeun teh manehna ngelemes. Teu lila satuluina harita kadenge Bahrowi oge nyarita di barung ku seuri. Nya si laing mah yud, siga nu heueuh bae boga duit, ngatik ngasaan sagala. Yeuh, kangaranan anu ngasaan mah geus kapastian kudu meuli. Ulah habeun bae ngasaan meulina henteu. Si laing boga jang meulina teu. Bahrowi ngomong kitu na teh, bari sungutna mah ngunyem teu eureun-eureun ngasaan kulub suuk dina nyiru Nini Uban. Atuh nempo kitu Nini Uban oge akhirna mah morongos ka Bahrowi. Rowi, ngomong baik ka batur kitu. Na teu sadar si laing oge saruana. Di Bandungan teh ti barang datang haben we ngasaan. Rek meuli ta moal. Ditanya kitu ku Nini Uban, Bahrowi ngabalieur. Tuluy manehna nangtung bari kuda kodok kana endong calana ngaluarkeun dompet. Satuluyna dompet teh ku manehna ditempoan eusina. Tetela dompetna teh lepet alias eueuh eusian. Atuh sup dompet teh harita diasupkeun deui kana endong calana. Satuluyna kadenge Bahrowi teh nyarita. Tenang ni Uban, duit mah tara kokotak euy. Dewek moal pati-pati ngasaan, lamun teu niat meuli. Bila perlu dibeli jeung nyiruna ku dewek mah. Ngan wayah nanya, ayeuna dewek rek ka panggung heula. Biasa rek ngababagikeun saweran ka sinden. Tah engke lamun duit geus beak, karek dewek ka dieu deui. Geus nyarita kitu mah koloyong Bahrowi teh indit. Sajungna Bahrowi indit, Aki Rayud kadenge nyarita deui. Teteh lah si Rowi mah tega ka Nini Uban tehnya. Padahal mun niat rek meuli mah, naon hesena cereng bae atuh bayar. Cek Aki Rayud, kituna teh bari nyokot dompet tina endong calanana. Satuluyna dompet ku manehna teh diilik eusina, tetela sarua jeung Bahrowi, dompetna teh lepet eueuh duitan saperak-perak acan. Aya eta oge eusina mah, nyaeta KTP anu geus kadaluarsa jeung lipetan kertas anu eusina rupa-rupa jang jawokan. Sup harita dompet teh ku manehna diasupkeun deui kana endongna. Sanggeus nyaho dompetna eueuh duitan mah, huleng Aki Rayud teh ngahuleng.
Manehna mikir lila, niangan alasan sangkan bisa indit ti eta tempat. Teu lila kadenge pok manehna nyarita. Nyuban, suuk teh ngan sakieu-kieuna. Sigana moal mahi euy, suuk sakieu mah. Mun aya 2 nyiru mah, pasti diborong jang babaeun ka imah. Jadi wayah nanya, meuli suuk teh dibolaikeun. Nuhunnya tadi geus dibere ngasaan. Rengsek nyarita kitu, koloyong Aki Rayud ini terusuhan. Baku nama sieun Nini Uban ngudag manehna. Nempo Aki Rayud ini ninggalkeun, Nini Uban bati hareugeun. Matana colohok bari kadenge manehna teh gegerendengan. Duh, nah atuh nasib aing teh aya ku goreng-goreng teuing. Dagang ti isuk nepi ka kiwari can bebeunangan saperak-perak acan. Batan menang duit mah kalah dagangan we ledis kudu ngasaan. Dasar lalaki atah adol kabehana ge. Legek bae sigan heueuh loba duit. Teu nya homah baroke. Nini Uban satuluyna ngalange bari nempuan jelema anu lalar liwat. Ari Aki ganteng anu ti tadi cicing bae, manehna harita pok nyarita. Tujeng si Rowi pisan ras-rasana nanya. Ku dewek ke diperhatikeun kita tadi ngasaan we suuk. Siga heueuh we rek meuli. Ari geus wareg bakal harinit. Dasar lalaki kurang ajar. Ceuk Aki ganteng harita teh manehna bari sungut mah ngunyem teu eureun-eureun ngadaharan kulub suuk. Teu lila harita teh kadenge Nini Uban nyarita. Nya kitu pisan Ki ganteng. Eta 2 jelema teh legegna we siga nu heueuh loba duit. Teu nya homah baroke. Sabal dewek mah? Ieu kumaha teh ieu? Dagangan sanyiru tinggal sakieu. Nya kumaha engkena dewek rek meunang duit atawa moal? Ngadenge Nini Uban nyarita kitu, huleng harita Aki ganteng teh manehna ngahuleng. Satuluyna kuda kodok kana dompet. Kebeg harita Aki ganteng teh reuwas sabab dompet teh tetela eueuh dina endongna. Satuluyna manehna teh susur sasar kana endong anu sejena, tapi tetela dompetna teh teu kapanggih. Wah, cilaga yeuh. Dompet dewe katinggalun. Waduh, tinggalun atawa leungitnya. Tapi dararasaan mah dewek teh asa can pernah boga dompet. Sakali neuneun duit oge apaan sok dina kopeah. Cek Aki ganteng bari satuluyna muka kopeah. Tuluy kopeah teh disasaran, da biasana mununa duit teh sok dina kopeah. Harita manehna susur sasar, dina lepitan-lepitan kopeah. Tapi tetela, teu kasasar aya duit saperak-perak acan. Wah. Kamana ieu duitnya? Asana mah aing deh, nuna duit 20.000. Waduh, cilaga ya. Ke, kumaha alasana ieu ka sini-ninya? Harita manehna teh ngahuleng, tuluy kadenge Nini Uban harita teh nyarita. Kumaha Ki ganteng? Kira-kirana dewek rek menang duit atawa moal? Dagangan ukur kali sakieu? Ari duit can menang? Mun bisa mah atuh talangan heula ku Ki ganteng. Nya maksud teh suuk anu tadi geus diasaan ku si Rowi jeung si Rayud teh talangan heula atawa bayaran heula ku Ki ganteng? Ngadenge Nini Uban nyarita kitu. Aki ganteng tengeunah rasa. Geus ayeuna mah kieu bae Ni Uban. Tah, tadi suuk nu didahar ku si Rayud jeung si Rowi, keun tanggung jawab dewek. Nya maksud teh dihijikeun jeung anu geus diasaan ku dewek. Ngan wayahna ieu teh dibayarna tempo sabulan. Ya ari pangsiunan mah gajihanna sok tanggal 32. Jadi dewek ayeuna mah can nyekel duit. Ya ari pangsiunan mah gajihanna sok tanggal 32. Jadi dewek ayeuna mah can nyekel duit. Ngadenge Aki ganteng ngajawab kitu, Nini Uban teh ngajenghok. Kumaha? Baru dibayar nangke tanggal 32. Aduh, atuh lila kenehnya. Mangkaning dewek teh butuh jang modal. Aki ganteng manehna teh jadi samar pola. Baku namah manehna ngarasa bingung kudu kumaha nyapi petaeun. Teu lila pok harita Aki ganteng teh nyarita deui. Wayahna we atuh Ni Uban.
Boh lila boh naon nu penting mah bayar. Bila perlu ku dewek digantian jeung nyiru-nyiruna. Geus heula nya dewek rek ka panggung. Dewek mah geus gaceul ya, hayang buru-buru ngareng kenek. Cek Aki ganteng bari satuluyna koloyong manehna ge indit, muru lebah panggung, anu kadenge harita teh hiburan geus mimiti tatalu. Atuh nini uban lain deui ngarasa sedihna. Lalaki satilu-tilu eueuh nu eucreug. Nu duaan tadi ti heula teu bayar, atuh ayeuna oge Aki ganteng saruana, manehna oge rajin rek bayar cenah engke mun geus gajihan tanggal 32. Para mitra sadaya, keur kitu saurang lalaki tengah tubuh nyamperkeun nini uban. Tuluy si lalaki teh ngaluarkeun dompet bari kadenge nyarita. Ni, nukeran duit atuh 20.000 ku ribuan aya teu? Butuh jang saweran euy. Lumayan tadi beurang menang ladang nambaan jelema nu kasurupan. Song harita duit 20.000 teh diasongkeun ka nini uban. Tapi harita katempo nini uban teh gideg bari tuluy nyarita. Ujang. Boro-boro ku duit 20.000. 500 perak ge teu boga nini mah. Ngadenge nini uban ngomong kitu, si lalaki teh mesem tuluy pok nyarita. Lah, teu percaya dewek mah, mun si nini teu boga duit teh. Di mana-mana ge kangaranan tukang dagang mah pasti nyarekel duit. Tong sok pelit kitu ni, pira oge nukeran. Diomong kitu, nini uban teh ngahruk, paromana katempo bangun anu sedih. Teu lila pok nini uban teh kadenge nyarita deui. Ih, aya aku teu percayanya. Bisi hayang yakin mah, top tah garadah kana jero kutang nini. Dan ini mah ari neudeun duit teh sok diselapkeun dina jero kutang. Nya maksud teh kitu ngarah aman. Ingin nini uban nyarita kitu, eta lalaki teh ngabiri gidig. Tuluy kadenge pok maneh. Ni, sakali deui dewek ngomong, dewek teu percaya mun si nini teu boga duit. Buktina dagangan oge pan karisa eutik. Mana kitu ge meureun raris loba nu meuli. Garo-garo teu ateul kadenge kukulutus. Tah, teuing atuh. Puguh hari dagangan mah geus meh ledis. Ngan teu jadi duit. Sabab beak kudu ngasaan wungkul. Bari jeung mung mareuli. Eta lalaki teh katempo ngahuleung. Teu lila tuluy pok manehna ngomong. Oh, jadi kitu? Pangna suuk dina nyiru karisa eutik teh? Beak kudu ngasaan meureun nya? Oh, kaharti kitu mah. Sigana suuk sinini mah rasana beda ti nu lian. Cing dewek hayang ngasaan. Kawuk harita eta lalaki teh ngeduk suuk tina nyiru. Bari kekeletisan ngadahar kulub suuk, eta lalaki teh ngajak ngobrol ka nini uban. Ah, bener nih, kulub suuk si nini mah rasana bener-bener enak. Beda pisan jeung kulub suuk nu sejen. Ieu mah rasana teh pelem. Kumaha cara ngulubna ni? Sigana teh aya rahasia nanya. Karawuk deui eta lalaki teh ngeduk kulub suuk tina nyiru si nini. Sabab anu tadi ngeduk teh heula mah geus beak. Atuh nini uban teh colohok nempok kulub suuk jualeun anu aya dina nyiruna teh ngan kari sakobokaneun. Ngandalah di kumaha nini uban teu wasa curam-caram ka eta lalaki. Teu lila kadenge deui eta lalaki teh nyarita. Ngan sigana si nini mah dagang teh polos teuing. Teu siga batur para hinareka. Penting eta teh ni pikeun tukang dagang mah ngarah dagangna payu. Diomong kitu nini uban teh melong ka eta lalaki bari tuluy pok nyarita. Ah, si Ujang mah sok aya-aya bae. Pira ku ukur dagang kulub suuk kudu make narekah sagala. Jeung ngadeui nini mah teu boga duit jang muruhanana. Ngadenge nini uban nyarita kitu. Nyeh eta lalaki teh seuri tuluy nyarita deui. Tenang nih, pokona ku dewek si nini rek dibere jang nyawokan. Sangkan dina urusan dagang si nini teh bisa aya dina kamajuan. Jadi perwatekna sakur jalma anu nempo dagangan ini, hawana teh hayang bae meuli. Ngenalkeun heula atuh, ngaran dewek Abah Rojali. Mun si nini percaya mah, dewek teh saurang paranormal. Ayeuna si nini ku dewek rek dibere jampe. Salila nini dagang,
kudu sering maca ieu jampe. Song harita Abah Rojali teh mikeun kertas sacowir. Teuing geusina mah naon, dan nu ngarang ieu dongeng oge teu dibejaan. Caturkeun nini uban geus rengse maca jampe pamere Abah Rojali lobana 3 kali. Da eta mah ujug-ujug sakur jalma anu ngaliwat kabeh mareli kulub suuk dagangan nini uban. Atuh dina waktu anu singkat, harita dagangan teh geus ledis. Anu ngari teh ukur nyiru jeung dingkul nawe wungkul. Sarta nini uban menang duit anu kacida lobana. Sabab anu mareli teh geus teu mikirkeun soal harga. Malah aya di antarana anu mere duit 100.000 embung di pulangan. Eta kabeh teh perwatek tina jampe anu dibikeun ku Abah Rojali. Sigana pangaruh jampe teh kacida kuatna. Buktina najan kulub suuk geus beak oge, harita sakur jalma anu ngaliwat ka hareupeun nini uban teh nyalamperkeun murun nini uban bari niat hayang meuli naon bae anu aya hareupeun nini uban. Samalah aya saurang jajaka kasep harita nyamperkeun bari pok nyarita. Duh, si nini mah teung teuingeun. Abdi kalah teu kabagi meuli. Tuluy kadenge nini uban teh nembalan. Hampura Ujang. Kumaha da kulub suuk teh geus beak geuning. Sejen waktu bae atuhnya. Ngadenge nini uban nyarita kitu teh, gancang si jajaka nimbalan. Teu ah, uing mah hayang nage ayeuna. Nya geus kieu atuh ni. Kulantaran kulub suuk geus beak, kumaha lamun nyiruna bae dibeli? Kulang harita nini uban teh ngahulang, bangun anu teu percaya kana dedengeanana. Ah, nu bener we atuh Jang. Piraku nyiru nini rek dibeli? Cek nini uban, bangun anu teu percaya lamun nyiruna aya nu mikahayang. Tuluy kadenge harita si jajaka teh ngomong deui. Nya anjeuk ni, kuring ieu nyiru rek dibeli. Teu da nyiru teh asa alus-alus teuing nya. Beda jeung nyiru-nyiru anu sejenna. Ageun nyiru geus rawing kieu oge. Kuring mah kabita pisan ni. Geus tah di duitan 100.000 nya. Cereng harita si lalaki teh mikeun duit 100.000 perak ka si nini. Bari satuluyna kerewek harita nyiru teh kumanehna direbut. Satuluyna nyiru teh dibawa init ku eta jajaka, teuing rek dibawa ka mana. Rengse si jajaka meuli nyiru nini uban, kurunyung teh harita datang deui saurang lalaki, pangawakana rada bayuh-yuh. Sanggeus aya hareupeun nini uban, pok eta lalaki teh nyarita. Ni, ieu dingkul rek dijual? Kebeg harita nini uban teh ngarenjag. Manehna teu percaya aya lalaki saganteng-ganteng rek meuli dingkul. Atuh bari rada dumaregdeg, satuluyna nini uban teh nembalan. Aduh, Bapak, piraku teh atuh si Bapak rek meuli dingkul nabing. Ieu mah dingkul paranti dagang, moal rek dijual. Ngadenge nini uban nyarita kitu, eta jelema teh ngahulang sakedeung siga aya nu dipikiran. Satuluyna pok harita teh manehna nyarita deui. Pieulah ni, rek rabig, rek rawing, rek butut, pokona ieu dingkul kudu jadi milik kuring. Wayahna ku kuring rek direbihan. Sok, sabaraha bae ge ku kuring dibeli? Cukup lamun 200.000. Cek eta si lalaki teh para mitra, bari satuluyna cereng mikeun duit 200.000 ka nini uban. Tuluy kumanehna dingkul teh dijingjing di bawah indit. Nempo eta kajadian, nini uban ngahulang salila-lila, bakuna mah teu percaya kana naon anu geus kajadian. Satuluyna manehna ngagrentes jero hate. Nangimpi naon aing teh nya? Dagangan geus beak, nyiru jeung dingkul aya nu meuli. Aduh, aya ku aneh-aneh teuing ieu teh. Dagangan geus beak, nyiru jeung dingkul aya nu meuli. Aduh, aya ku aneh-aneh teuing ieu teh. Oh, nya, ieu meureun ieu. Perwatek tina jampe anu tadi ku aing dibacakeun. Ah, bener pisan da Abah Rojali. Mati pisan boga jampe teh. Abong paranormalnya. Cingan rek dibacakeun di 3 kali. Tuluy harita nini uban teh ngaluarkeun di kertas anu aya tulisan jang jawokan pamere ti Abah Rojali.
Rengsek maca eta jang jawokan 3 kali. Teka nyahoan harita teh ujug-ujug. Kurunyung harita teh aya 3 urang lalaki nyamperkeun ka manehna. Aduh, ni Uban kumaha damang? Inget keneh teu ka dewek? Yo, dewek ti pawetanan ye Arjuna Ireng. Wah, tete lah ni Uban eta boga sendal teh alus-alus teuing ni. Kumaha lamun dibeli ku dewek? Dewek teh butuh jang mahugi ka bogoh. Rek harita nini Uban teh ngareret kana sendal nu keur dipake ku manehna. Teu pira ari sendal nama ukur sendal capit barijeng sasawangan. Nu hiji sendal teh warna beureum, barijeng geus kuleuh. Anu hiji deui warnana teh hideung, samalah palebah keuningna teh geus copong. Rup harita sendal nu keur dipake ku manehna teh dirungkup ku anduk paranti ganjal nyuhun nyiru. Nanaon anjing teh? Sendal rabi kieu make dipika hayang, jang mahugi ka bogoh sagala. Beuli we atuh dicoko nu alus. Ngadenge nini Uban nolak kana pamentana, karawak harita Ki Arjuna Ireng teh ngabedol sendal capit nu keur dipake ku nini Uban. Pokona ieu sendal kudu jadi milik dewek. Tah diduitan ku dewek 50.000. Nini Uban teu bisa majar kumaha, dibikeun kumaha, teu dibikeun kumaha. Ari dibikeun da puguh eta teh sendal capit butut. Ari teu dibikeun kumaha deui, sasat anu meulina oge harita teh maksa. Cereng atuh harita duit 50.000 teh dibikeun ka nini Uban. Satuluyna sendal nu geus direwak teh ku Ki Arjuna Ireng dibawa init majarna mah jang mahugi ka kabogohna. Sajungna Ki Arjuna Ireng indit. Lalaki anu duaan deui harita teh merlong ka nini Uban. Pok anu saurang pangawakana jangkung leutik kulitna hideung harita nyarita. Ni Uban, ngenalkeun ye, dewek yan ape? Cek eta lalaki teh, bari harita teh manehna melong kana kabaya berukat anu geus kuleuh nu dipake ku nini Uban. Tuluy kadenge yan ape teh carita deui. Ni, wayahna tuh eta kabaya berukat ku dewek diririhannya. Dewek teh butuh jang mere ka pimitohaeun. Kebeg harita nini Uban teh ngarenyag. Barang ngadenge ian ape, butuh ku kabaya berukat anu keur dipake ku manehna. Ai, nanaon ieu teh? Make bika hayang baju dewek sagala? Ieu teh bajungan kari hiji-hijina. Saumur hirup dewek teh make bae baju ieu. Pira ku ari ayeuna kudu dibikeun mah? Engke nini rek make naon? Dijawab kitu ku nini Uban, yan ape harita teh ngusiwal nyokot dompet, tuluy nemongkeun duit mani loba. Tah ni, pokona eta baju ku dewek rek diduitan. Tah tingali duitan ge loba. Sok buka bajuna buka. Ari kutang mah make keneh lin. Nini Uban harita katempo ngahulang, dina jero hatena cumarita. Aduh, kumaha teuing ieu teh nya? Ari dibikeun da dewek teh deui baju teh. Ngan ieu-ieuna. Ari teh dibikeun da dewek teh kabita ku duit. Aduh, itu mani loba kitu. Aya meureun 1 juta miliar banyak. Sok nih, pokona yeuh ku dewek diduitan. Tah duitna. Cereng harita yan ape teh mikeun duit mani loba teuing sabaraha. Geus teu diitung deui, nu penting mah baju si nini teh bisa kapimilik ku manehna. Tuluy kadenge manehna teh nyarita deui. Pokona ieu baju kudu jadi milik dewek. Da saumur hirup dewek mah asa karek nempo yeuh. Aya baju mani alus kieu. Sigana lamun dibikeun ka pimitohaeun teh, wah bakal kapake pisan. Sok buru bukan ini. Geus nini mah teu make baju ge teu nanaha. Da moal aya nu kabitaeun ieu. Dari kutang mah make keneh lin. Nini Uban manehna teh teu bisa majar kumaha. Atuh porosot harita baju kabaya berukat anu geus kuleuh teh ku manehna dibuka. Atuh harita nini Uban teh katempo ukur make kutang wungkul. Kitu lagi kutang zaman baheula anu bentukna siga oto paranti orok. Opta, geus kajeun teuing lah demi si Ujang ku nini mah dibikeun. Lung harita atuh baju teh dialungkeun kasihan ape. Sarta satuluyna nini Uban teh nampanan duit anu sakitu lobana. Teu ieu diitung langsung bus bae diasupkeun kana kantong. Sanggeus baju katarima, koloyong harita yan ape teh neruskeun deui perjalanan teuing rek ka mana. Da majarna mah cenah manehna teh poe ayeuna rek ulin ka imah pimitohaeun. Ayeuna lalaki anu saurang deui.
Harita manehna teh melong kana samping si Nini. Bari pok harita kadenge manehna teh nyarita. Ieu samping si Nini sigana teh batik asli Pekalongannya. Eta corakna teh mani alus kitu. Sigana ieu samping lamun dibikeun ka indung dewek pasti bakal bungaheun. Jadi wayah nani samping ku dewek rek diririhannya. Geus pokona sabaraha bae ge ku dewek diduitan. Kebeg harita Nini Uban teh ngarenyag, barang sampingna aya nu mikah hayang. Aduh, cilaka kaya kieu mah ye. Sendal tadi teh geus aya nu meuli. Baju barukat geus aya nu meuli. Ayeuna samping anu rek meuli deui. Ari aing rek make naon? Tapi dewek teh rasaan masa make keneh calana sontog, cing rek ditempah. Aduh, nya untung wae make keneh calana sontog. Satuluyna harita teh Nini Uban kadenge nyarita. Teh heula Ujang, ieu samping teh sabenerna mah samping warisan. Tikeur zaman Walanda baheula meureun. Berat dewek teh euy, ari kudu ngaluarkeun atawa kudu ngajual ieu samping mah. Ngantena naon ari kira-kira si Ujang bogoh mah seug bawa. Dan ini mah tah tingali make keneh sontog. Porosot harita Nini Uban teh ngudar sampingna. Lung harita samping teh dialungkeun ka di dinasgor. Gap disanggap truy cereng di dinasgor teh mikeun duit teuing sabaraha teu kungsi dihitung. Tetela harita duitna teh loba pisan, bus ku Nini Uban teh diasupkeun kana jero kantong. Harita katempo Nini Uban teh ukur make calana sontog jeung kutang wungkul. Samalah masukuna oge nyeker kulantaran sendal capit anu geus butut teh harita aya nu meuli. Atuh sakur jalma anu aya di dinya kabeh eueuh nu teu seuri nempo kaayaan Nini Uban kitu. Aduh, aing kumaha carana rek balik? Piraku aing balik make sontog jeung kutang wungkul? Tapi geus lah teu naon. Dan Nini mah meureun dimaklum. Moal aya lalaki anu ngaheurean ieu. Nya syukur-syukur lamun anu ngaheurean, teu naon lah. Cek Nini Uban harita teh bari rek sajungjungeun indit. Kakara oge rek ngalengkah teu kanyahoan ti tukangeun harita teh aya nu nyalukan. Nini, antosan Nini, ulah ka indit. Lieuk harita Nini Uban teh ngalieuk, breh teh katempo aya awewe keur lulumpatan nyampeurkeun manehna. Geuning aya awewe nyampeurkeun aing, rek nahanya? Cek Nini Uban bari harita teh ngagular gilir sisigna. Sanggeus deukeut eta awewe teh ngajak sasalaman ka Nini Uban bari nyebutkeun ngaran. Nepangkeun nami abdi Mamah Rati. Ari kawit mah ti Ciamis. Tadi teh abdi sabrehan ningali Nini aya di dieu, ujug-ujug katarik hayang ka dieu. Cek Mamah Rati harita teh bari teu lesot sasalaman jeung si Nini. Atuh Nini Uban teh ngarasa heran, tuluy kadenge pok manehna nyarita. Tebih-tebih ti Ciamis ka Kuningan. Aya naon ieu teh? Henteu ni, ieu mah kaleresan we nuju ningali jaipongan. Mung abdi teh terus terang bae eta kabita ku sisig Nini. Kebag harita Nini Uban teh ngarenjag kaget para mitra. Satuluyna kadenge pok manehna nyarita. Ke, maksudna kabita ku sisig Nini teh kabita kumaha? Muhun eta duh ningali sisig Nini teh mani asa kareueut, hayang sawel-weleun we kana baham abdi. Ngadenge kitu Nini Uban ngahulang salila-lila. Manehna teu percaya kana dedengeanana. Si Nyai mah sok aya-aya bae. Piraku ngora-ngora kabita ku sisig Nini. Dijawab kitu ku Nini Uban, pok Mamah Rati teh nyarita bari ngagebig-gebig leungeun si Nini. Ih sing nya Nini, eta ningali sisig si Nini teh duh abdi mah mani kabita pisan ni. Sok pokona ku abdi dipeser sabaraha bae. Bari kerawak harita Mamah Rati teh ngarewak sisig anu keur dikolomoh ku Nini Uban. Sanggeus kitu mah cereng manehna teh mikeun duit ka Nini Uban teuing sabaraha teu kungsi diitung.
Atuh sajongjongan mah nini uban colohok. Manehna geus kalengitan sagala-galana, kasisig-sisigna harita teh aya nu meuli. Satuluyna harita manehna ngagerendeng. Duh, aing teh teu ngimpi-ngimpi acan ieu teh. Napoe ayeuna aing bet kabanjiran duit? Aduh, kek dihitung sabaranya. Wah, loba pisan. Geus lah kewe dihitungna di imah. Koloyong harita nini uban teh ngoloyong indit maksudna rek balik. Sedengkeun harita mamah ratih, manehna lumpat balik deui ka tempat asal, bari katempo ngoromoh sisig nini uban.